alwalud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh yai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg bae eleh kotok rintik mah teh paling setik kiai sabaraha boga anak teh 12 baragus kiai boga anak loba kuari mah yai gaduh putra sabaraha nurutkan negara be 2 KB Kiai Golkar teu beres sama Kiai kos gitu pejabat geus 2 kabeh geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala kunaon eta sieun teu dahar ka dituna waduh emang anu mere dahar saha cilaka ya geus akidah geus mengkol rempan cenah ka dituna besi teu kadidik atuh Maka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Dzalikumullahu fa'anna tu'fakun Allahu a'lamu bimuradihi innallaha insatuhu Gusti Allah falikul habbi iku kang mecahakeun lesa kilabi tegese kang mecahakeun ing wijilananin nabati saking cucukulan warnawalan wiji korma anin nakhli saking tegese wiji saking korma yukhrijul hayya halemetuakeun ya Gusti Allah al hayya ingkang urip minal mayyiti saking kang matikal insani wa ta'iri kaya manusia lan burung minan nutfati wal baydati saking sperma lan telur wa mukhrijul mayyiti lan kang metuakeun ingkang mati An-nutfati tegese cai mani wal baydati lan telur minal hayyi saking kang urip zalikum utai mengkono-mengkono al falikul mukhrij tegese kang andhareaken lan kang metuaken iku Allahu Gusti Allah fa anna tufakun maka haleboh kaya apa menggo sira kabeh fa kaifa tusrifuna tegese maka haleboh kaya apa mengo sira kabeh anil imani saking iman ma'aqiyamil burhani sumertane ngadege dalil falikul yusbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana Dzalika taqdirul azizil alim Allah alam bimuradi falikul habbi turkang falikul isbahi turkang ngingsingaken waktu isuk-isuk masdarun di mana subya iku masdar kalawan makna subhi esaki amu disubi tegese ka ngingsingaken ing sasaka subuh wa huwa awwalu bayabdu binurin nahar an zulmatil lail
lan utawi isbah atau subuh taiku awal barang kang lahir yang saking cahaya awan saking petengah wengi wa ja'ala al-laila sakanalan anda daakeun ya Allah al-laila ing wengi sakanan ing meneng taskunu fihi khalqu minat ta'abi geus meneng bihi ing dalam lail sapa makhluk saking ta'ab capek wasyamsa wal qamara lan nandadakeun ya Allah ing sarangengelan bulan binasbi kalawan den baca nasab atfan ala mahalil lail ledan atapkeun ing atase mahal lapad lail tadi mun macana waja'ilul laili sakana wa qiraat di menang dibaca wa ja'alal laila sakana menang wa ja'ilul laili sakana dina tafsir urang lantaran aya atfan ala mahallil lail berarti wa ja'ilul laili sakana mahalna tetep nasab musbana syamsa wal qamara lan nandadakeun ya Allah syamsa ing sarange wal qamara lan bulan husbanan ing bilangan lil auqati kadue pirang-pirang waktu awil ba'u mahzufatun atau utai banaiku kang den buang wa huwa halun lan utawi ya lapad husban iku dadi hal husbanan ale dadi hitungan min muqaddarin alun min muqaddarin yaiku dadi hal saking kang den kira-kira kena yajrian tegese lumaku ya syamsu wal qamar bihusbanin hal nganggo hitungan kama fi ayati rahman kaya barang kang tetep ing dalam ayat surat rahman zalika utai mangkono al-mazkuru kang den tutur taqdirul azizi ku kepastian Allah kang maha gagah pimulkihi dalam karatuan Allah al-ali bi kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah dina ayat ini Gusti Allah rek nerangkeun tentang dalil-dalil maha ngadamelna Gusti Allah dalil soni mimiti Gusti Allah nyaritakeun tentang zatna tauhid ngaranna bahwa nu ngadamel langit bumi katut esina hiji zat nu maha wajibul wujud ialah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala jang nyampaikeun kana tauhid tersebut bahwa Allah teh khaliqu kulli syai' perlu aya nu nyampekeun diutuslah makhluk-makhluk Allah pilihan yakni Rasul Allah wajib tabligh Rasul Allah teh nyampekeun amanah urang kuari nyahona bahwa pangeran Allah adalah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaho hukum-hukum syariat ti Kangjeng Rasulullah nyaho urusan hakikat ti Kangjeng Rasulullah mantak moal aya jelema diangkat jadi wali tanpa mencintai Rasulullah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumul wa yaghfir lakum dzunubakum qul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah mun aranjeun cinta ka Allah fattabi'uni kitu tuturkeun kaula cek Kangjeng Nabi yuhibbukumullah Allah bakal cinta moal bisa urang langsung ka Gusti Allah tanpa melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi melalui sahabat teu kazamanan melalui sahabat melalui tabi'in
teka zamanan tabiin atsba tabi'in, teka zamanan asba tabiin atsba tabiin, teka zamanan atba tabiin ya atba datang ka kuari nu nyekelan kuku salap nu asli ti Kangjeng Nabi ulah dimodif dimuduran modernkeun kena jadi mudorot asli bae geus ti ditu nu mentek cekel silsilah nu asli lamun jelema teu nyekel nu asli eta tadi kredit jadi halal leg-leg kusia bunga bang jadi halal ti ditu nu nyekelan salap mah tama dua tak kiai nu kos kitu mah Golkar tama ajur hancuran nu nyekelan salap mah malai dunia sadunia ulah sa Indonesia nu nyekelan kitab salafus sholihin Mesir, Suriah, Yaman, Turki, Irak, Iran, Mekah, Madinah termasuk Indonesia lu nyekelan kitab salafus sholihin bakal satu suara akur baik bunga bang haram di Indonesia aja gitu haram di deketan ku bupati bere haram barang ngajunya nana disogok nana haram kabelah dia nama lah budak aida kelos ente ngeus kos kitu amat teh si kiai gantung ngabek dia kos kitu kejelasan haram bae jetilok anakan ai duit mah nu anakan mah kotok anakan embe anakan nya duit anakan teudeun ku sia di handapeun kasur anakan teh moal ye macem-macem kredit nu model urang kuari nu hargana berbeda atuh dua akad teh haram kecuali akur kontan 10 juta kredit 10 juta atuh masalah tama kos kitu tabaru ngaranna karena Allah tama ngajual imah kredit jeung kontan akur kontan kredit 100 juta kredit 100 juta sabaraha tahun yang kredit 10 tahun tetap 100 juta atuh gede ganjaranna tama gede ganjaranna tama teh nu ngriditkeun model kos kitu atuh cenah kieu untungan bebeskeun habak ih pancen ada karena Allah tah mulai geus tah kos kitu bakaran jekel namanya kelan kitab salafus sholihin uraian Al-Qur'an diuraikan Al-Quran diuraikan ku hadis Kangjeng Nabi hadis diuraikan ku kalam ulama kitab ngaranna ijma geus moal aya anu simpang siur eta mah dibahas cenah bagaimana tentang bunga bang coba di era globalisasi bahas ku sia sacablakna sungut dalil datang-datangkeun ku sia balik deui ka kitab salafus sholihin eueuh dan naonan tah mah kos kitu hanya untuk kemajuan ge disangka-sangka ya tungtungna maju henteu cenah urang tinggalin cenah ja buktina tinggalin bae datang ka kuari niku tuh hayu bohong berarti nah ieu urang nyekelan ti Kangjeng ka sahabat ka tabiin sehingga deh jadi paten mimiti Gusti Allah jaritakeun tentang katauhidan untuk menyampaikan tauhid Kangjeng Gusti Allah ngutus Rasul Allah ngutus Rasul tah Rasul nyampaikan katauhidan ka umatna kudu make dalil iyalah dek dicaritakeun dalil-dalilna bahwa Allah Maha Pencipta Allah wajibul wujud ieu dalilna tah lalaunan bakal loba ieu laun moal mahi 2-3 minggu ya bakalna sing ada nu minggu hareup beus aya undangan ngapesan tinggalin bakal mending dirapelkeun ti kuari aing gaji bae antara ieu mah keur caritakeun tauhid ya dalil-dalilna ya guys ye cenah ieu mah nu ngabesan ge kakak-kakak tinggal kakak geus
Kelana aing tinggalin ngaji bahaya ya. Nu kitu ja. Malah masih kemana ngaji. Kan cara deker nyaritakeun eta teh dalil-dalil. Nah, sararangheuk kitu. Ngabesan henteu, tungtung nama ngaji henteu. Ya Allah. Jadi dalil deh. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Nomor kahiji Gusti Allah teh ngadalilan bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta. Gusti Allah teh Sani, Gusti Allah teh Khaliq. Lalaunan heulanan didalilan ku Gusti Allah bahwa Gusti Allah teh faliqul habbi anu ngadamel kana siki. Eta teh dalil siki teh dalil kana ayana Allah. Lantaran tina siki teh coba ku urang dipikir gerage berbagai siki-siki, bahkan termasuk nawa siki korma. Hartina seluruh wiwijilan sisikian. Pikir coba ku anjeun. Kuari patani teh nyokot siki jagong siki kacang. Dipelakeun kuari eta jagong eta kacang eta korma atawa buah laka sesuai jeung masana nu geus diadatkeun ku Gusti Allah. Eta jagong teh melentis jadi sirungan kuari kaluhur kacang sirungan kaluhur buah tangkal siki korma ge sirungan kaluhur asem sirungan kaluhur buah sirungan kaluhur sirung naon sirung bahasa Melayu na sirung atuh lain petet mah urang ge aya petet sirung ieu mah horeng sia ge bodoh sarua bodoh sarua teh jauh sirung acan. Alohor ta eta teh cek Gusti Allah girage ku sia deuleu eta tangkal jagong siki jagong siki kacang siki korma siki asem siki buah di mana-mana aya sirung kaluhur horeng kahandapna ge sarua aya nu kahandap di ngaranan akar nu kaluhur di ngaranan sirung sarua lamun kurang ditaliti ta eta teh horenganan belah bubuahan sisikian teh kacang belah kaluhur belah kahandap belah jagong jadi belah kaluhur belah kahandap belah aing mah ngadenge belah kieu jariji aduh ya Allah ya Rabbi. Kuari siki korma ge kaluhur belah kahandap belah haju buah ge sarua kaluhur belah kahandap belah nu kahandap eta pi akareun kabeh ge terus kahandap jadi akar nu kaluhur jadi tangkal bakal beda-beda bentukna lamun jagong kos kitu tangkalna lamun kacang panjang areuy tangkalna lamun kacang tanah atuh sakitu kaayaanana lamun tangkal buah atuh biji engke sirung jadi tangkal kemudian korma ge saruak bijil tangkal tina siki dipelak jara dikahandap nancep aya akaran kaluhur aya tangkalan nu matak ngabahasakeun Gusti Allah innallaha falikul habbi matak ditafsiran syafil habbi artina belah siki kabeh ge lamun dipelak teh belah nu ngabeulahkeunana saha
Ayo tanyakan ke profesor. Nu ngabelahkeun siki saha? Nu ngajadikeun sirung ka luhur saha? Nu ngajadikeun akar ka handap saha? Tanyakeun ke profesor. Tanyakeun. Sanggeusna jadi akar teh boga kamonesan. Boga kaistimewaan pikir ku otak. Urang teh ku Gusti Allah diciptakeun jadi makhluk nu ngaran manusia, dibere pikiran, dibere akal. Tok geura taneuh teh kapan teuas. Ku budak leutik mah moal bisaeun taneuh dicokelan bahkan bisa potong eta parabotna. Ku kolot ge dipaculan setengah egeug. Naon egeug? Seteuas taneuh teh teuas. Tapi tek baik orang dipelakan teh terus akarna kahandap akar mah akar sanajan tangkal buah sanajan tangkal korma eta nu ngaran akar teh leuleus akar mah cabut ge ku urang eta akar di kieu-kieu eueuh nanaonan leuleus latif lembut tapi eta akar model dipelakeun dina taneuh nu sakitu teuasna ge terus bae nyulusup akar mah eta nyulusupna akar nang saha lain akar ente ge sok nyulusup tapi lain deui teh mah nyulusupna ieu mah akar insyaallah tok geura-ge pikir cek Gusti Allah eta akar teh nyulusup sakitu di taneuh anu teu asa aya batuan nyana jalan sisi belok jalan sisi terus bae nutur-nutur kana bebeulahna taneuh anu hese cek pemikiran urang mah wajan teh taneuhna teuas eta akar mah nyulusup bae nyulusupna akar nang saha naik ka luhur tangkal ngagedean kuari jagong ngagedean tangkal kacang ngarembay tangkal kacang tanah ngajangkungan tangkal buah ngagedean tangkal korma tangkal asem ngagedean da kuari mah loba jasa ieu daunna nang saha ngabijilkeun daun sanggeusna daunna luar biasa rindangna dina bulan-bulan anu tertentu Gusti Allah geus ngajadikeun kana kembang bae kuari kembangan jagong kembangan kacang kembangan asem gede tangkalna buah gede tangkalna malah aya cabangan segala rupa korma gede tangkalna kuari kembangan nang saha ngabijilkeun kembang sanggeusna bijil kembang teh kapan eta teh harepan-harepan urang teh adeuh hayang buahan kadang-kadang kapan rugrug teh jadi buah nang saha ngarugrugkeun disiraman mah disiraman ku urang weuy eta mah nu ngaran obat-obatanna terus bae pupuk-pupuk nang selain dari pabala pupuk kandang teh kuari mah make pupuk kotak make puralin naon puralin make kitu puradan mah eta nyikat gigi puralin urlium nah kuari mah make puradan di samping puradan make none orea di samping orea make none mes eta keneh jangwatan akar aya kuari mah jangwatan tangkal aya jangwatan kembang aya jangwatan buah aya jang mempercepat buah ge aya jang mempercepat asak ge aya geus lengkap kuari mah di IPB Bogor geus lengkap kuari mah diproduksi tapi wayah rugrug bae gugur bae obat 3 lowat cak Gusti Allah moal jadi henteu bae bae, nang saha ngateu jadikeun syariat kurang kumaha syariat
kuari majara radite kaluhur rindang dauna kembangna aya jadi kuari jagong soleng can jadi jagong soleng keneh ulah waka diala jeung ulah ditoel-toel cek patani eta soleng lamun katoel sia awas moal aya sikian hiji nomor kaduana ulah osok didelekun nini anu ompong moal aya huntuan sia eta jagongna matak awas nu balak jagong di hareupeun anak dilarang nenek-nenek dan kakek-kakek untuk masuk ke wilayah jagong ini sebab besok nurut buat saya ini kadinya aju seri atuh jagongna ambal ayah moal ayaan mana gede jagong kacang geus karacangan terus kacang tanah kemudian atuh aya nama buah geus kembangan buahan pentilan ngaranna kitu keneh korma nang saha eta ngajadikeun tah nang saha eta ngajadikeun profesor tinggal profesor aiku Allah teh dijadikeun mah teu bae insinyur tinggal insinyur aiku Allah teh dijadikeun mah teu bae tapi ya makan jarera di gas kuari jarera di kabeh jagung aya buahan jadi jagung kacang panen model kan model teh kumaha artina rasana beda buahna ge beda buah jagong mah eta teh ku Gusti Allah dikersakeun make baju di samping make baju aya buukan mimiti buka bajuna katembong rembay buluna buah jagong ngaranna sia maka dinya bae sih masyaallah ya Allah kakawasan Allah aju kacang panjang kacang ngarumbay di luhurnya nama buahna tapi kacang tanah mah dihandap model dihandap jarang di jero tanah hayana kacang panjang mah ngarumbay tapi kacang tanah mah Masya Allah dibungkus aju model deh kacang teh aku bakal modelan anak garing luhurna jerona basuh sia kurang sareri heran aing mah kawasan Allah lamun basel bae moal beres atuh tapi kunaon luarna garing jerona basuh eta mah kacang nu hiji meureun kacang Masya Allah kakawasan Gusti Allah teu bisa dialah teman eta mah tah ieu kacang kemudian kuari mah buah teh buah darmayu buah romanis buah golek buah daging buah ganda rasa kemudian atuh aya nama buah limus buah kaweni macam-macam buah budak kuari mah teu nyahoeun budak kuari mah teu nyahoeun buah limus kos kumaha ganda rasa kos kumaha buah teu nyahoeun lantaran kuari mah geus jadi kota padahal mah kota lain lembur lain padahal mah baheula nyaho ka buah golek nyaho babarengan gede angin mulung buah babarengan komo buah daging mah datang ka budak ya rembungeun buah daging mah mungeun buah daging mah datang ka jarare di sorangan teh mah budak hayang buah naon buah daging padahal mah amis tetep bae embung naon sebabna lantaran eta mah paranti monyet eta buah daging mah geus lamun urang ngadahar buah daging berarti engke dianggap monyet mungeun buah macam-macam buah rasana beda-beda ya Allah ya Rabbi kakawasaan saha Gusti Allah aya nu model deui aya anu sikina di jero kos buah aya nu sikina di luar okos mede eta lamun saha eta sikina di luar kunaon teu dikajerokeun di luar sikina nyenghel we di luar Masya Allah di luar sikina menang saha eta Gusti Allah agung eueuh nu mesen ja baheulana ge menang Gusti Allah
Masya Allah Karim aya anu di daharna cangkangna jeung eusina kabeh di dahar tamak model buah tin mata kabeh bisa di dahar jeung cangkang-cangkangna termasuk sao ai beuki mah jeung cangkang-cangkangna lo hese sao mah tuh tah eta tok buah salak ge ai beuki mah jeung cangkangna los tah eta kakawasan sah insyaallah Karim kabeh namun ditataan hiji-hiji cek Gusti Allah moal katataan ku sia sebutan hiji-hiji nu sia jaho bae di negara Indonesia sabaraha macam tangkal jeung buah di negara Malaysia aya hiji tangkal nu eueuh di Indonesia di Arab loba tatangkalan sisikian nu eueuh di Indonesia di Australia loba tatangkalan nu eueuh di Indonesia contohna kamari aya penemuan baru nyokot di kehutanan di Australia dibawa ke Indonesia eta siki leutik jasa segede kieu dipupuk kemudian jadi gede dijual hargana ti mimiti 50.000 naik jadi 500.000 naik jadi 500 juta eta ngaranna gelombang cinta. Coba eta kembang gelombang cinta datang ke 1 miliar edan-edan itu coba kakawasaan Gusti Allah menanti Australia dicokot kemudian ditanam dipupuk gede anu melak nage artis-artis dipajang ngabogaan hikmah-hikmah tersendiri hiji urat na teh aya hitung-hitunganana dijual ku ari mah aya nu hargana teh 100 juta aya nu 500 juta aya nu 1 miliar geger di Indonesia ngajual hiji tangkal gelombang cinta 1 miliar haju diterutan ku urang lembur meuli ku abeh di Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh Jawa Barat mamareuli mumpung kabeh pas geledek teu laku katipu bae urang membalayah gelombang cinta. Masya Allah nah eta kakawasaan saha eta nyin lamun urang nataan tatangkalan sisikian moal katataan cek Gusti Allah geus kuari mah aing menyebutkeun kieu bae innallaha falikul habbi sanyana Gusti Allah nu ngajadikeun kana sisikian jadi tatangkalan jadi buah ta eta nu ngajadikeun sisikian nu ngajadikeun tangkal nu ngajadikeun daun ngajadikeun kembang ngajadikeun buah di dahar kumane eta saha ta nu ngajadikeun sampaikan Muhammad ka umat anjeun nu ngajadikeun teh aing nu maha sagala-galana profesor doktor insinyur ngan sakadar ngalasarakeun nyana melak doang nu ngajadikeun aja aing kunyana dipelak ai ku aing teh dijadikeun atuh henteu bae kunyana teh dipelak ai cak aing jadi mah jadi bae nu mantak kacang diteundeun bae ku urang di juru sabulan bae teh dikaluar-luarkeun di poe henteu woi jara radi menang saha tah ngajadikeun nang aing kunaon nu mantak dijadikeun bohongan teh ditong-tong kunyana aing dijadikeun bae geus jadi tuh eta nu ngajadikeun teh aing innallaha falikul habbi Masya Allah Karim bejakeun besi pajarna ngajadikeun petani besi pajarna ngajadikeun insinyur lain innallaha falikul habbi wan nawa siki korma biasa nama sisikian teh kapan belah tapi siki korma mah hijian teu belah siki buah belah siki kacang buah belah siki buah belah siki kacang belah tapi siki korma mah hijian siki asem geus sakitu teu asna tetep bae belah tapi siki korma mah hijian dibahasakeun agen nawa mah kulumud nu aya di luhureun siki korma eta kulumud siki korma disebutna nawa ta eta teh bisa jadi obat jang kencing manis bisa jadi obat jang darah tinggi kulumudna tina siki korma kan ieu siki korma tak aya nu putihna ta eta nawa ta eta teh coba pesen ka urang Arab ulah dikamamanakeun kitu jang obat
ulumudna cokotan kurang set sangat tadi cokotan langsung dikagelaskan diseduh make cai panas diinum kencing manis insyaallah leungit darah tinggi ge leungit eta nu mantak disebutkan innallaha falikul habbi wan nawa henteu langsung siki kormana tapi nawa lantaran ngandung hikmah ji nang saha ngajadikeun tangkal korma nang Allah pupuk sikina petet keluar hartina sirungan kahandap akaran gede bentuk tangkal korma mah kos kitu gede nyana malam mun teu dikawinkeun teu bisa teu buahan nya nosong kilang gede tangkal korma teu dikawinkeun moal bisa ai ngawinkeun tangkal korma si kumaha emang kudu make KUA siapa macem-macem atau mah kudu daftar ka ditu 400.000 teu kudu eta mah Kangjeng Nabi ngalayan gandinya ka Patani begitu Kangjeng Nabi ngalayan ka Patani korma cek Kangjeng Nabi ai waktu ku Gusti Allah bakal buahan mah buahan bae teman-teman bae cicing bae teh sahabat segala rupa ge ku Allah ai bakal dibuahkeun mah buah bae ari henteu mah henteu bae sanes kitu tuan mah pan teu pernah melak korma ai abdi mah ti leuletik turunan petani korma ai kitu kunaon tiba heula tangkal korma mah tah di mana-mana geus tah kaluar ngarantuy mun teu dikawinkeun moal buahan tuan moal jadi buah lamun mancungna teh ta kaluhur tah eta geus bae dikawinkeun tuh oh kudu dikawinkeun cara ngawinkeun kumaha kieu cek eta urang Arab cara ngawinkeun tah ieu dibelek sanggeus dibelek terus dihijikeun jeung nu ieu kemudian tah dikencengan eta ngaranna ngawinkeun korma oh jaheuh cek Kangjeng Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok bae terus bae horenganan aya aturan-aturanana tuh aya aturan-aturanana jadi urusan dunia henteu bisa urang melak kacang disebarkeun bae bur lah kumaha Allah bae atuh teu bisa kitu heuh atuh naon kumaha Allah sih kumaha Allah atuh aya aturanana cek urang Kendal teh atuh diserikeun ya melak kacang kos kitu melak parega datang berbatu teu bisa tetep bae make aturan tah eta lah antum a'lamu bi umuri dunyakum anjeun leuwih nyaraos tentang urusan dunia artinya lu biasa ngurusan dunia kumaha cara melakna sok teruskeun cak Kangjeng Nabi sok teruskeun teh urusan patani ngaranna jadi geus urusan dunia diserahkeun ka urang kumaha kabiasaanana serahkeun innallaha falikul habbi wan nawa dijelaskeun deui eta teh supaya leuwih jelas jangan dalilan bahwa Allah Maha Pencipta yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy Allah teh anu ngaluarkeun nu hirup ti nu paeh mana nu hirup manusa hirup dikaluarkeun ti mana tina cai mani anu beku nu paeh manuk hirup dikaluarkeun tina endog bahkan wa mukhrijul mayyit minal hayy jeung ngaluarkeun anu beku ieu ne cai mani tina nu hirup endog tina nu hirup urang teh manusia diciptakeun tina nu paeh nu beku yakni cai manina diciptakeun ku Gusti Allah ti manusia anu hirup nu hirupna diciptakeun deui tina cai mani anu beku cai mani diciptakeun deui dikaluarkeun ti nu hirup atuh kitu bae terus manusia wari manuk teh diciptakeun tina beku yakni tina endog timbul tina endog jadi dah manuk jadi endogan deui kumari endogna kuari kitu tina endog jadi manuk kotok kitu keneh unggas ngaranna kotok hayam nah ieu teh diciptakeun ku Gusti Allah tina endog diciptakeun tina kotok diciptakeun tina endog nu mantah kuari mah aya babadean heulaan kotok apa heulaan endog
hayu sia terus sarua bae helaan awi teh helaan iwung nya helaan iwung iwung biji lapan teh awi oh nya helaan awi atuh awi ti mana yo iwungan helaan iwung atuh ai iwung depan timbul ti awi moal datang-datang aya iwung aya lamun awi ti awi atuh ai awi depan tina iwung datang ka kiamat sia moal beres otak jeung endog helaan mana nu bisa ngajawab iwal ti Abu Nawas Abu Nawas bisa ngajawab aja nailah manusia tina sperma sperma ti manusia manusia ti sperma sperma ti manusia ieu nu ngaluarkeun sperma ti manusia saha Gusti Allah nu ngaluarkeun sperma ti manusia Gusti Allah nu ngajadikeun manusia ti sperma Gusti Allah istimewa Gusti Allah mandek ngajadikeun manusia tina sperma sakali asup doang sat karahim awewe nutup langsung diproduksi melalui sel-sel na didinya teh terus sperma teh 40 poe jadi getih kimpal 40 poe deui jadi daging kimpal 40 poe deui ku Gusti Allah mulai dibentukeun 3 kali 40 berarti 120 poe 3 bulan ngaranna ta eta teh geus mulai 4 bulan ngaranna mulai dibentukeun ku Gusti Allah dikirim malaikat Jibril yang nuliskeun masalah hiji masalah umurna 2 masalah rezekina nomor katilu masalah pagaweanna nomor kaopat masalah salamet jeung cilakana jaga di akhirat aya yakni surga jeung neraka urang borosot ka alam dunya geus mawa dokumen opat umurna rezekina pagaweanana surga jeung nerakana geus aya dokumenna tah kakawasaan Allah diproduksi ku Gusti Allah loba jelema subur jasa awewena subur salakina subur terus bae dijimakeun cai mani keluar sapeting sagelas tapi tidak akan jadi manusia majir ngaranna majir sapi majir bagus lintuh ai awewe mah majir pencit habak tadaran kangjeng Nabi genita ka urang kawin teh kanu loba anakna alwadud wadud anu sangat cintaeun ka urang resepeun jasa ka urang di mana-mana manehanna resepeun ka urang bakal timbul rasa deudeuh rasanya di mana ge urang diperhatikeun bae urang bangunanna teh dihormat bae lantaran nyanana pinuh ka deudeuh jeung ka resep ka urang urang dahaga kunyana dibawakeun cai urang kitu lapar dibawakeun sang urang aya ngopi dibawakeun kopi urang bangunna kapanasan dihihidan kunyana kebal-kebal mah diketrokeun ka urangna sial jasa tuh eta deudeuh alwadud loba anakna baheula malamun ditanya kiai teh kiai gaduh putra sabaraha 17 mantep tak kadenge kaceulina deg bae eleh kotok rintik mah teh paling setik kiai sabaraha boga anak teh 12 baragus kiai boga anak na loba kuari mah yai gaduh putra sabaraha nurutkan negara be 2 KB kiai Golkar teu beres sama kiai kos gitu pejabat geus 2 kabeh geus 2 diatur boga anak geus kaluar tina aturan Allah Subhanahu wa taala. Kunaon eta sieun teu dahar ka dituna. Waduh emang anu mere dahar saha? Cilaka ya geus. Akidah geus mengkol. Rempan cenah ka dituna beusi teu kadidik atuh tinggal dibikeun ka pondok pasantren dididikeun. Mendak loba anu ngeluh kiai cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula. Baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu Roh anu kula cenah antingna bola de jasa lalaki teh awewe lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon ngaranna
anting segala kongkorong segala waduh lalaki tawe lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu Gas andapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pesantren mah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang pualieun atuh santri mah geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana wak masih keneh kerek udang jam 8 budak sarpi amat sarpi kamarananya jelemanya nu ka pabrik geus di pabrik nu ka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana sarpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat santri tenang teu nyahoeun urusan politik nya nama teu nyahoeun urusan ekonomi teu nyahoeun kuari di negara keur ngagodog undang-undang teu nyahoeun nya nama kuari teh keur digodog undang-undang negara teh ieu keur endek mulai ngasupkeun kitu asas tunggal tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasupkeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasupkeun deui santri mah geus teu nyahoeun urusan-urusan kos kitu teu nyahoeun sabodo teh urusan kos kitu ieu penting mah aing ngaji salat aya nu paeh nyalateun shalawat beres santri mah kahirupan geus beda nya urang mah tuh isuk-isuk di jandela kieu beta di jandela mandi encan oncan santri neleukeun anu liwat cek nyana kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah waduh santri geus hebat jasa pokona geus nyahoeun urang lemburna ge bahwa si Asep teh masantren padahal di pondokna mah tilok ngaji datang geus ka ditu 1 tahun 2 tahun mulai geus diustadkeun tad ira balik sia lain diustadkeun tungtung na deuk main bola isin bae aing padahal ngaji tilok geus diustad-ustadkeun 3 tahun tad ira balik haju diperbasalahkeun deui diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna cek yana surem kunaon teu bae sakolah teu digawean teu kumaha masa depan si Asep make daek-daek masantren surem masa depan awewe ge ditanya embungeun lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daekeun blon jasa teu daekeun padahal mas santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY ngaleuwihan Habibie ngaleuwihan Pak Harto kumaha emang SBY mah ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae Habibie produksi anu jang pitayeun santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti ulah dikira santri masa depan melejit dalam meninggalkan dunia weh nanti di mahsyar bagaimana kita nanti eta masa depan anu hakiki ya urusan di dunia mah tadi pimpin ku negara bakal dalahar bae jadahar maneangan sorangan lain titah kulurah tapi engke di akhirat tuh si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae merenungnya ngaji tilok non tilok ye menang 5 tahun genep tahun siep kadeleuna lembur geus mulai memperhatikan si Asep
nu tadina kurang lembur dicemooh pajar masa depanan der baik kuari ngayakeun muludan asep ditabalik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol hese yeuh nu nyaho dalil mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan kuari asep ditabalik sep balik heula sep naon muludan protokol ya siap siap atau jadi protokol atuh boh mulai nyana jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman wih hebat atuh si Asep atuh di pondokna ge nya mah ngabaco bae pan ngaji henteu ngabaco bae eleh beo mah kita tunggu Kori dan Mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan Kori teu datang Sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya Kori. Tapi teu eleh geleng nya. Lah aing di pondok geus sok ngayeng-ngayeng aing. Langsung nya hei sabisa-bisanya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asep jah. Kamari mah ku aing SMS teh ditarima. Ku aing kuari dek dibalesan tuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus ngadegetan bae. Saya pula ka mana? Jati lo ka mana? Geus beres jana jadi Kori. Mubalik ngabatalkeun. Cek Haji Podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep, iya Haji Podoli itu bisa datang, macet didoyong, macet total kayak kontainer. Aku batu, Haji ku batu, Asep bae ceramah siap. Nyana napas lagi ya. Cilok mundur santri. Alah, aing nyaritakeun sakadang pecang aing lah. Yang monyet geus bisa aing lah. Muludan geus nyana. De beres. Amplop 3. Protokol Kori. Eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece. 1 tahun 2 tahun masih dipergunjingkeun. Begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh. Komo geus 7 tahun, komo 10 tahun mah geus kadenge rada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun. Cep, kulan si aya di imah aya. Tuh mang anu paeh. Aju paeh sih bebeja ka aing. Pangmandiankeun Cep. Tuh nu bisaeun sia mah pan santri. Siap. Satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing. Paeh bajannya nu geus paeh bajan teu ngalawan. Ayo geus. Pokona main guyur-guyur bae geus. Cilok mundur santri mah. Masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur. Masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar. Masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Ya jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki. Nu mataknya nama kuari ge geus terisolir hirupna. Terisolir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh. Kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh. Eta kos gitu, tapi keindahan jadi santri. Masya Allah. Lapar, karak masak. Masak, sisikan, golot. Cak babaturana, iya orang pan sangu doang, ngeunan tenang. Ih, aing mau ulah sok hese-hese. Lain gitu, warung pan geus nutup. Peuting pan ieu mah. Kan santri mah peuting masakna. Cak babaturanana ieu urang lauk asin teu boga, bawang teu boga, mah nya sangu doang. Sia mah tenang, cak aing tenang. Oke, aing ka dieu sagedeun. Horenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku sia tah. Kotok saya teh ulah loba ngomong. Ayo, hija sia bisaan. Emang keur ieu sia teh meuli. Ayo bae.
goreng beres golotrokan. Nah, nu bogana hudangkeun. Hei, Mang hudang. Dahar jeung aing. Sieu boga kotok tenang ayo. Dahar nu bogana bareng. Ngarokoknya lah hahaha bae seserian. Menang sampai dua baik kotok aing gaman. Leungit siapa berenya? Iya tanu di dahar ku sia teh ya. Tuh goblok, atuh sia nu goblok. Oh masalah santri. Guys, salaman, geus beres. Ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing. Cok kahirupan santri mah indah jasa, ngeunaheun nikmat jasa. Hese. Pokoknya hayang jadi santri teh kanikmatanna emun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha gitu? Geus ka mana? Balik. Dek balik. Heeh. Nek nanti sagadeng doang aing mau balik. Ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae. Cek babatur euy baju aing ka mana? Samping eueuh baju orang dibawa balik hujanna. Menang saminggu datang di ini mah baju aing mah bawa ku aing jeung aing kalotor pake benges tenang asa nu nyana bae. Teh kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri. Ngilaheun geus masalah. Masalah hiji bae ngaji, salat, ngaji, salat, ngaji, salat. Geus datang ka waktuna sabulan, kolot ingeteun teu ka aing. Can dikiriman dibodem ku sia kolot. Galakannya ana blow on. Masya Allah. Tah eta kadeleuna luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus. Entak teu kacampuran. Deuk aya nu sakola ulah, aya nu maksa hayang sakola di dieu ulah. Kunaon gitu moal kaharti ku budak sakola mah kahirupan pesantren. Engke nanya anak kacampuran isme-isme sakola. Ulah sakola mah sakola bae geus ka ditu. Anti sakola lain anti. Ieu deuk dijadikeun pelopor musalla. Pelopor masjid. Lamun aya bangsa nu sakola-sakolaan gitu engkena teu bagus nyebut dodna. Engkena waladhdallin. Ieu mah kena buleut dodna waladhdallin. Takos gitu, wadak disalapkeun, yes. Kubatur di ortodok kajen, diburut-burut kajen, dibuduk-buduk, emang asli buduk. Masalah, tapi deuleu hasilna. Di Jakarta geus sabaraha nu datang ka kula sabaraha masjid, menta santri, kiai jang imam. Geus hese jasa cenah imam sibuk kabeh mantak aya sabaraha santri di dieu nu di Tanjung Priuk, aya nu di Grogol, aya lainang kula nyana bae ka ditu usaha juga pake. Tah eta kos kitu inget ka dongeng Abah jeung kula ka Tangerang caritana. Ieu nyaritakeun huntuna ngam gitu dek diganti. Antaran diukur salat barang sholat maghrib barita sholat maghrib jelema garendut ya cari cing di nanya di ditu Tangerang belah ditutup nanya ini nunggu siapa nunggu imam oh iya teu kebal bener imamna cakabah teh jata murid ai imam gitu ternyata teh neuleuh biasa we ngimam manusia beres barang neuleuh imam nanti urusan jadi dia terus ngobrol di hari pun masjid saya bisa jadi ngimaman di dia ke kiai ieu teh jelema-jelema garendut ngimam ka kula diangkat jadi imam emang sia kumaha mimitina kula dagang sayur didorong ayo asal maghrib kula maca Quran di asal maghrib maca Quran aya nu ngadengekeun jarapi teh babacaanana kerapi kita jadi imam tadi nembung ngaju daek ke belah dina daek nah kula akhirna mah dibere imah dikawinkeun aju kuari jadi imam di dia alhamdulillah santri nu baheulana dianggap teu boga masa depan jadi imam hakim ngimam ka santri hakim ih kuari di Tanjung Priuk lah di dina luca lece mata budak baheula Hasanuddin urang Serang wah eta di Tanjung Priuk na pohara jasa kapan di dieu nama tukang asal isuk-isuk mah
memeh ngaji wudu kala 2 piring kuarina jadi kokolot di Tanjung Priok sabaraha santri tah eta kaparake sebab khusus diolahna emangnya nama jangkos kararit kuari ngaji ke kantor-kantor jadi imam sekitar di daerah kota matunya lagi terus ceramah Masya Allah aja ikhlas santri mah teh yang dibayar ai leutik mah jangan naon Masya Allah nah jadi unik lamun nyaritakeun kehidupan santri mah unik aneh mendak daek mah santren teh geus untung indungna untung bapakna sebab eukeur memperjuangkeun agama sabilillah teu kacampuran kunaon pokona mah lamun bapakna maot cukup eta nyahna teh ganjaran mah santrenkeun anak bae ge jang mawanya ka surga geus cukup ulah lalawor emang kumaha ya Allah ya Rabbi nu sok disebut junudullah tentara-tentara Allah aya 2 rupa nomor kahiji anu jihad di medan laga perang nomor kedua anu li'ilai kalimat Allah li'ilai kalimatillah ngaji eta teh jadi tentara Allah urang mah kuari ngaji saminggu sekali santri munggal poe subuh ngaji lohor ngaji asar ngaji nu ngaji mah nu teu jadi antep bae deui ku kiaina di mamana ge daek ngaji los teu ngaji los bodoh iya itu di mamana ge tilok aya nu dihayu-hayu ngaji tilok di pasantren mamana ge cok di Pandeglang Serang Tangerang Bogor datang ke Sukabumi tilok aya kiai nitahan ngaji budak sia ngaji tilok daek los teu los bodoh sia jang sia ieu sia daek ngaji pinter jang sia teu daek ngaji atuh geus sia betah dirinya datang ke puluhan tahun los mayar henteu naon henteu acan balik bae los acan pindah los sama kumaha sia bae tapi hasilna kok beda pan didoakeun khusus lempeng ngadoana supaya Gusti nu ngaji nu teu ngaji ge supaya dibere paham ku Gusti tuh nu mantak nyana jula leuleus ge hatena leuleus sakalina teh leuleus balik teu jadi beda salap mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah innallaha faliqul habbi sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma dipelak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun nu hirup piana manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na ieulah zalikumullahu fa anna tufakun wallahu a'lamu bimuraditah anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain lang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana pa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan teu daekeun maca 2 kalimat syahadat teu daekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah teu daek endahan nyembah ka patung endahan nyembah ka batu endahan nyembah ka materi endahan nyembah ka kitu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah
dalil bahwa Allah lah Maha Pencipta. Falikul isbah naik wari dalil kana Maha Pencipta Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia wari naik kana masalah falak. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah. Tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna. Ke sinar kedua ngaranna fajar shadiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shadiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut gebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok geura bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shadiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui ta eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab ayana sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe deui panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Falikul isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah kuari subuh jadi beurang Pak. Nu ngajadikeun beurang teh sah. Tanyakeun coba ka urang Amerika, tanyakeun ka urang Eropah, tanyakeun ka urang Amerika Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang walah ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi lantaran tina udang subuh malain deui ketika urang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta penyakit bakal raragagan
sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeun anak mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak urang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawudu keula gagah bae gagah sidar isuk-isuk teh lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus bawa pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees lumantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat diuk sila reup hees ulah dihudangkeun bubar Jumat eta bawaan sinar matahari isuk-isuk pan teu beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deui naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat berang orang kaladang capek nuka kantor capek nuka pabrik capek balik wari maghrib sholat dahar istirahat isya langsung jang istirahat penting teh wa ja'alal laila sakan lumentak aneh ku ari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok engka geus waktu istirahat kuari mah magrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang beurang magrib tutup geus bae usaha beurang jatilok aya nu macul penting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya as isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam hiji abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun penting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam hiji Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena beurang keneh jam 9 jam 10 genaheun pan Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yastakuni wa asakuhu nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula
tipeting ceri ka kaula tipeting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal penting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam hiji masih kena wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya nama masih keneh ngaji keneh ieu nu diimah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajudna deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'alal laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana saha nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina palakna sabulaneun ta ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu tadina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulis dan nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideng kadeuleu hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu tipeting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu li ta'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan
dihitung ku ahli palak teh mimiti April afhamtun maisarhun yun jalhun salun agasun sepsunjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdaltun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun dek hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya palak-palakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 1/4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeub mun angkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu naon detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak keneh ieu incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husban. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel berarti ieu Ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Tedi hayang ka sia hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin genep 10 waw genep 10 genep tak 200 genep 10 genep ngaran sia Tedi tak 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya keneh nya bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha
masih kene loba kene bagi 7 tiap poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia tape Rebo sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur salat siang ngawirid teu kudu salat diutang pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta nyen ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang nyen kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika nu mantap ngagiclek bae ngahajanya matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna aya salah coba urang mengamati hitungan internasional da kamari teh dirumuskeun unggal taun ge nu menang tetep Sulam diulah-ulah ngaji Sulam tetep menang neu kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli da kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ka Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarna di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu nu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falaki kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falaki mah beda seutak setik jeung Sulam selain ti eta cak guru kula dua guru
murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipakai dua bae nu dipake mah hiji sulam munairin dua durusul falakiyah ngan kesulitanna durusul falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata ulama ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola Pak SD kelas 6 aji heula log aji mantap kau kesulitan namun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kitu na kieu bae eta babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik di Agustus September gas nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam durusul falakiyah jadi hitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka gitu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede kaju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketidak ngalemes letik ke aya deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu qul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan urang nunggu rumus di Amerika aji mah aji bae jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya urang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kaduana falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'alal laila sakana anu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji
di Hijriah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mapan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan Hijriah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran dina Hijriah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun Hijriah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ieu wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid kamana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deh tak ieu kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan ku ari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat kuari urang eusian batin supaya belajar ilmu tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh tilu hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud idam baqo mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudrat iradatil muhayyad sama basar kalam das dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun apal Allah moal bisa ka harti apal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh ka nu bersih ka nu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal doton tungtungna urang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah masyaallah. Jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid afal. Tauhid afal mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah. Pagawean Allah, pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanana. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Tah supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah, asa didengekeun bae ku Allah, asa dikanyahokeun bae ku Allah. Mahal tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil
alim ialah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah masih keneh urang bakal nganyahokeun padituna leuwih luhur deui wa huwallazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan nah ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang Taurus bakalna kumaha ieu bintang Taurus ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam